bieu maksa cuk aing nyetot teu dibikin kontrak ngajlong cenah kalando. Ieu teh pamere ti Pak Ustad. Atuh kumaha ieu urang? Hah, sia mah kos teh nyaho emang jek atuh. Goblok teh. Barang sabaraha? Ini parah nih. Balik ke Bandung teh? Sanes, mereka Cirebon. Mending ke Bandung yuk. Alim mau mereka Cirebon. Faisal, aing gawat atuh, urip. Kela Pak, ieu mah urusan budak Korea. Teh, biasa kenalan teh? Biasa ada. Kami abdi Nita. Mohon teh, abdi Faisal. Teh, bukan nomor WA teh. Faisal! Aduh, gawat teh sia mah lila-lila teuing atuh. Cicing atuh, Pak. Kos nu tengah jalan ngora wae. Ge, masih kenaon Faisal. Gawat sia teh. Sabaraha nomorna teh? Goblok lah Kang. Hah? Ada ya? Di mana Mang Jack? Jadinya tah. Naon euy? Aing biasa lagi. Aing diwaris batu ali ke Pak Ustad ya. Oh, iya teh. Mantap. Menta tuh hiji daya dua iya. Aing ge kakarep pamere ti Pak Ustad tah. Nu ieu mah nu geus lila, nu baheula. Kucing sawah, saya itu manoyok sok balik semua dibere, ieu mun mau dibikeun aing ngajeleng kajeleng kareta. Sok cek dibikeun mah. Kudu milih aing ngajeleng, Tinggal ngajeleng wae anjing. aing mah doyok atuh cetek tris. Bina-bina teuing nya kos budak pisan. Blok teh. Tapi ulah di kemana-manakeun pake. Moal akan kurawat baik-baik anjing. Aing kakarep pamere. Notisan deh. Oh, ulah kemana-manakeun ke mun bosan ka aing teh deui. Moal atuh tinggal lihat adenya anjing. Nuhun. Heeh, ka cek kudu ka mana gitu? Tadinya ke babaturan. Ayo, bang. Kemana? Kemana? FTK hareup teh nu meuli rokok. Oh, biasa. Yo, kan maneh? Can payu WK awewe. Yo, kebenaran aing boga batu ali ieu eukeut nanti ka awewe. Lamun maneh make batu ali ieu dijamin awewe narempel tasal nu hayang dipikayang ku maneh pasti bilang I love you. Nu bener. Heeh. Lain pokona mun make ali ieu lain menang awewe very good very well. Heeh. Susuna rajut loba dirawe lain ieu mah pokona mah parawan pasti ngadeureutan ka maneh. Oh, jeung urang wae teh nya. Tuh bisa jeung urang ngungkul duitan atuh sia teh bae gocap aing mah gocap. Tapi bener ieu teh. Bener ajaran kumaneh cuk mun aya nu awewe ka ditu kumaneh langsung kieu. Pusap-pusap. Usapnya seberapa kali? Mun ngaranna si Yani. Yani I love you. Cus kok. Buah. Mana tuduhan 10 kali. Langsung sampeurkeun aja kenalan abong tuh langsung. Isa Seberapa? gocap. Gocap. Yo. Yo kumaneh ajaran. Tinggal digosok. Cus prot. Sebutkeun heula ngaranna aran awewena kahayang Yani I love you, misalkan Yani atau Yuli I love you. Cus prot. Buah. Gitu. Siap Mang Jack nuhun. Siap. Wah, aing cairkeun ieu mah ka bapak aing euy. Lumayan, payu 200 ge. Pak, kasih mana-mana Pak? Yo, bisi batu ali ya kurang dijual deui ieu paragi ka awewe, Pak. Lamun aya awewe tinggal sebutkeun ngaranna. Usap wes. Cus prot. Bisi bapak aing nyandung ge bisa pakai batu ali mah. Eta mah batu ali ciga nu ti Mang Jack. Pamere ti bapak tadi ti Pak Ustad. Alah. Pan heuh apa itu ti Mang Jack? Heug dibelinya ku maneh? Heuh dibeli gocap, Pak. Sia mah tatanya heula ka kolot. Sia. Ieu mah ti bapak bieu maksa cuk aing nyetot. Teu dibikin kontrak ngajlong cenah kalando. Ieu teh pamere ti Pak Ustad. Atuh kumaha ieu urang? Hah, sia mah kos teh nyaho Mang Jack atuh. Goblok teh. Barang sabaraha? Gocap. Lantun we sia mah dijual ka aing. Ka kolot marukankeun ari ngabohong ka kolot kade. Tadi nomor bisnis nggak bohong. Sia. Sal, sampel nu dilandeng ku apa diborongkeun tah? Diborongkeun menang 400.000. Geus urang pisan modal. Nah, pan itu bensin sok loba nu nanyakeun tah? Jualan segalanya apa kaya? Nah, apa kaya melak deui tah kan sampel make gen wae tah. Jig gram bensin tuh jalikena tuh. Heuh kudu dianjuk-anjukkeun geura sia mah aing sabaraha kali pamodalan. Jeung wae modal bensin teh. Tungguanna tuh ku bapa geura. Ame teh dianjuk. Pan aing besok jig.
bensin. Udah. Sok urikeun. Yo. Sok urikeun. Sok ku bapak yang teka duga. Ih, mana kieu wae teka duga siapa? Berat eta teh. Aku nggak dianjuk-anjukeun isal bensin teh. Aing ngawaleh modal bensin teh. Ku bapak urang mah teu diaranjukan. Sia tuh kumaha wae. Atau tulisan di nyata? Kumaha tuh? Teu meunang nganjuk gitu. Hah? Ini mah dicul mana nya? Cari tengah gitu ya. Tapi sing bener ngeuregeuna. Tah, geus paisa tungguan. Geus, pokona mau ulah dianjukeun. Heeh, bapak ka di heula. Heeh, kana nunggu tah. Aduh, aing beak bensin. Di Semandoyo, lila pedagang-dagang. Hah? Nah, hurung. Hah, kaya si Bandoyo euy. Dan. Bukan. Bandaya. Sal, Bandaya. Naon mah, Jack? Ya ini dia. Beli bensin, Sal. Aduh, capek beakeun di dinya tah euy. Mali, Heeh, capek ngadorong. sabaraha kan? Full tank atuh, Sal. Bukan. Heeh. Pura. Bulu AWC san geus pencet atuh. Tuh, Bang. Udah enggus, Bang. Oh, geus. Oh. Geus. Nuhun Sal, wayahna. Naon kumaha? Duit mah isukan, lanjut. Nah, sageuning nganjuk. Ya, isukan ge dibayar atuh Sal. Moal ah. Bapak aing bebelaan ngajual sampo. Ngamodal ieu, kurang dianjuk deui. Ih, piraku teh kalung nyaeun Sal. Piraku. Bensin geus Moal asup. aing mah kajian gelut. Anjing. Ya, Isa, kenapa yang diserot deui teh? Bayar. Goblok budak leutik sia dibut ngojek gelut sagala rupa. Jangan sebut aku anak kecil, Paman. Anjing. Sal, minta kebijaksanaan atuh. Poe isuk ge dibayar sia teh. Ah, moal. Burus Moal. Ji, moal. Kang Jek. Ieu bapak aing ngabelain ngajual sampo. Ya, bejakeun ka bapak maneh. Poe isuk jam 8 leuwih 10 menit. Moal aing picelakaeun lah, embung. Pokoknya moal aing mah. Sal atuh Sal, geus bejakeun ka bapak maneh pelit-pelit teuing. Naon, Sam? Hah? Ayo. Geus dianjuk. Nganjuk, Kang Jek. Ih, moal Mang Doyok. Ya, urang teh bieu teh ada kakawai heula tadi nama. Teh duit tak kitu Sal. Aing gobo receh, pajakun aing ek nganjuk maneh. Apa tadi mau nganjuk? Ya, duit teh yeuh. Ulangan. Pada we aya bapak aing jadi we teu tulus nganjuk. Tadi mau nganjuk cenapa? Ya, ulah depo teuing ka kawali deponya. Boro lo bahasa ngomong. Boro pulangan. Pulangan ke wet. Aing gagal nganjuk.